Ih. Oh, gede ieu mah euy. Gede. Anjing. Oding. Oding, gede oding. Oding. Mana? Gede. Haling atuh haling ku aing. Gede. Ngajedog heula aing heula nah. Pan aing can nataran ieu. Cicing Diisuk sia mah. Pangnewakeun heula, pangnewakeun hungkul ieu mah. Cicing. Anjing, ieu mah 2,5 kilo Cicing ieu mah cicing ku aing sok ditewak. Anjing, ieu mah. Ieu lamun beunang dipasakna kumaha ding? Digoreng we salah atuh beuh dipais ge waras atuh. Urusanna kumaha nya ding? Da ieu mah aya 2,5 kilo mah geus moal gagal. Heueuh sok gampang sok beunangkeun we heula atuh ieu. Ai bumbuna duit nanti saha meulina? Nya ti sia tuh da aing teh boga duit. Cih, pira ku aing nu menang belut bumbuna ti aing, na sia matung naon kehed? Pan matung cungur aing. Beungeut sia tah kunyuk teh. Sok sing bener heula eta ti saha bumbuna? Moal ka dialak ku aing can paradugu mah. Sok alah heula lah, geus gampang. Masalah bumbu atuh dipermasalahkeun, gampang sok. Ih, lain gampang-gampang sok sing puguh heula eta bumbuna kumaha ti saha? Geus kunyuk sok alah tah. Keun bumbu mah ku aing engke aing nganjuk ka biming. Bener kehed. Bener sok. Sok atuh. Heeh sok. Anjing. Ieu mah bener ding kana 2,5 kilo siap itu kan ding. Ti kade anjing ulah hitut. Wah, kan ieu tuh. Sok. Kana aing. Anjing. Aduh. Ai sia kunyuk nanaon anjing ieu. Nanaon? Ih anjing sia. Goblok Geus sia. Anjing. sia nu kumaha tah anjing. Parah sia anjing. Betot sia. Sia tulungan aing yeuh. Najis lah. Tulungan Tulungan sia sia, anjing. Najis lah. Tulungan aing. Najis lah. Iya, aing. Paling najis anjing. Aing ekeu. Ngecedok sia lah. Aduh. Nanaon sia eta baju sia kana beungeut aing kunyuk. Heuh datang haja teh sia mah metot kunyuk. Aduh anjing sia. Gede ya sia. Tuh anjing sal. Sal yang. Anjing. Menyet. Iya anjing. Amja tah sia. Wal deh sia. Kunyuk ka mana sia? Ih, aing. Nguseup teu menang-menang, bener cek bapak aing. Hayang lauk mah meuli cenah. Heueuh tadi temen meuli wae aing geus 2,5 jam ieu. Teu menang hiji-hiji acan kunyuk hanjakal aing. Tapi dalam meuli teresep aing mah hayang lagi hiburan. Tapi mun hiburan aing kalah beki. Getak aing nguseup teh nyuk teh. Aing. Wae. Lamunnya cintana, lamunnya jodohnya, ulah rieuh. Anjing, aya si Isal euy, keur nguseup. Aing balik wae kita teh. Aing. Nyorang. Cing gede ieu mah. Dan. Anjing ieu mah. Turunan ku aing ieu mah. Tuh. Nanaon sia burik. Aing keur ngusup kalah. Sia nu beunangna. Daripada teu menang-menang sa, tah ku aing sorang sa aing karunya nempona teh sia tadi. Tuh dah aing mah niatna ge ngalalauk rek lain ngaela bayawa. Cungur sia bayawak. Naon atuh? Lah sun aing mah. Kunyuk ieu keuyeub. Hayu we ngabolongan ieu aing. Unggal poe aing kudu ngabebener ieu. Galengan ong teh. Garda mah keuyeubna ku aing da diajak ribut ku aing. Kumaha ieu teh? Setan teh. Duh, da sia aya naon kunyuk? Sia naon maksudna nyebut setan ka aing? Keur mah aing carape. Nah naon sia kunyuk? Ieu keuyeub ngaraliang. Unggal poe aing menerkeun wae. Ai sia naon maksudna cek aing teh nyebut setan. Aing ngakakeuyeub nyebut setan age kunyuk. Dah, mah sia teuing. Sugan rada teu ideung jalma teh. Bal teh. Goblok. Aing keur menerkeun ieu. Sia goblok. Ah bener jalma teh sia Isal. Sugan burung sia mah. Remja dah hungkul sia mah. Beres oge aing euy. Macul sawah euy. Ieu mah paling sabaraha poean deui ieu mah. Aing. Tinggal ngararapi pokona mah. Nah yuk. Ayo liang keuyeub. Goblok. Nanaon sia soring? Nanaon sia cicing tukangan aing? Iya Sal.
galengan aing ku keuyeub. Beungeut sia kunyuk. Tadi ge usia di dia teh. Ngaheureuyan si manjing. Lebok. Bos, ini anak-anak sangat kasep sekali ini ya. Nya aing oge teh baheulana ganteng atuh lamun teu ganteng mah bogoheun ningali pamajikan. Ya, aku tengok sih ganteng, cuman sekarang agak-agak Belum wi. ya. The best. Bernyanyi dong ah. Ayo gas. Mengapa di dunia ini selalu mengetahui hidupku yang hina ini berteman dengan seorang gadis. Semuanya itu tiada arti bagiku. Ku anggap segan. Minta tulung. Tulung naon di sia mah aing keur nyanyi. Si Isal katinggal kalapa huluna. Dibawa ke rumah sakit. Alah, nu bener sia teh oding. Ek minta heula ieu. Minta naon? Minta heula duit jeung Aing mah yang tinggal heula. Henteu, ieu mah minta duit nawe heula. Ah, kaheula sia teh yang ningali aing misi kumaha naon? Teu kumaha sia koplok pada yang deuleu ka alo koplok. engke. Di mana sia teh katinggal Anu bener, kalapana? di mana? Tukang. Saya bener tinggal di tinggal. Nya ieu mah ukeun heula ieuna, bade ek dibawa heula ka ditu. ku abi. Jangan baik ku aing di bawahna. Nyangke bos mah Pan aing sebagai mamangna hayang deuleu sia teh di mana? heueuh di ditu. Ayo mang bener mah di mana? bos. Ieu mah minta heula Ari ieuna. sia kumaha oding aing kana neuleu. Heueuh engke mun geus di rumah sakit karek. Kumaha pan si Paisa teh alo aing koplok hayang deuleu di mana? Bisi ku kunaha? Gampang ngalongok mah. Ieu mah butuh ieu hungkul. Butuh naon na? Duit. Jang naon, jang naon. Jang dibawa ke rumah sakit. Heuh, ayo ku aing ke dibayar. Ih, ieu mah minta heula bos, tulungan heula. Minta kumaha siapa na? Oding. Aing manuk aing kamanakeun? Ari si goblok. Oding. Macam dong, bisa kabur ya. Nah, dia jadi saroding cenah sia katinggal kalapa cenah. Bocor cucungikna cenah. Jadi saroding. Teu ketang, teu sal. Katinggal Sia kalapa. bohong oding goblok. Teu bos. Sia ngomong naon ke cali burak gitu. Minta duitna ka aing. Atuh pan bos. Kurang teh keur butuh duit bos. Ya ulah ngabohong eta kumalung kabana katinggal kalapa cucungik si Paisa. Pararadu sia tanggung jawab ket. Tanggung jawab teh ku si Obos. Itu para rugu mana mah jelema teh. Kumaha oding ari sia? Kelakuan teh koplok. Henteu aing henteu. Tenang kunyuk sia. Henteu bohong. Goblok mangkat teh. Kalau wes koplok mana cenah saha katinggal kalapa. Cali burak gitu nya. Kain teh jeung ka obos minta duit. Duit cenah, 200.000 obat, ting sabaraha beuh teh ngomong duit jeung obat. Si Oding tuh. Untung we si Paisa ka dieu obos. Sangat sungguh pibangusun sekali ya. Ah, kita rada bos ah. Lanjutkan, Mang.